wasilah jang nyampekeun ka Allah adalah nakirah maqsudah. Nakirah maksudah tesirul wilayah rahasia kewalian. Wali mah sangat berrahasia, tekanyahoan kusasaha lantaran layak ripul wali illal wali. Eueuh nu nyaho kawali kecuali wali. Eueuh nu nyaho ka intel kecuali intel. Eueuh nu nyaho ka bos kecuali bos. Eueuh nu nyaho ka copet kecuali copet. Eueuh nu nyaho ka tukang hiburan di bar kecuali tukang hiburan deui. Nu mantak nyana nyararaho lantaran nyana sering kapanggih. Copet jeung copet deui kapanggih nyana di medan percopetan. Atuh kitu kene tukang korupsi kapanggih di meja perkorupsian. Tukang hiburan jadi kupu-kupu malam nyana ge atuh nu mantak nyaraho kapanggih di ditu. Di tempatna di bar berserta kumbang-kumbang. Atuh kitu kene para kori nyaho jeung kori deui lantaran sering manggung. Tereh tah kanu hiji deui. Aduh. Intel jeung intel deui tentara jeung tentara deui urang mah teh nyaho kula keur di mobil aya tentaraan di jero mobil kula. Kalau dibejakeun lah jawarau ka tentara. Asbaya ayalah ruang lingku, ruang riung, aya meureun bangsa 10-an, macak tentara itu intel. Mana itu kok tahu? Wih, saya kan tentara cekin. Jadi intel tentara itu. Oh, kayak gitu iya. Nyawa nya. Urang mah teh nyawa nya nama nyawa. Lantaran jeung bangsana deui. Wali jeung wali deui. Nu sok ka pendopo jeung ka pendopo deui nyaho. Atuh sareureui jada ge si eta jauh ka itu ku jada ge sa itu. Osok malam SMS-an pan siapa dulu atuh. Nyaho. Tuh, kan wali jeung wali deui nyaho. Sebab boloba aya perkumpulan halqah. Aya perkumpulan wali-wali Allah tergantung level skupna. Sesuai jeung tahapan-tahapanana. Rijalul ghaib, nuqaba, nujaba, urafa, asaib, terus mukhtar, imamani, terus kutub. Kaieulah para aulia Allah teh berrahasia eueuh nu nyaho. Secara zahirna mah kadang-kadang nyana jadi tukang sol, kadang-kadang tukang kuntung. Secara lahir nama cumplang campling korenganan eta teh waliun min auliaillah. Moal kata apa? Lamun bebeja batal kawaliana. Mentek sirrul wilayah. Atuh hese urang hayang nganyaokeun wali hese. Paling tidak baik atuh urang jang mun tayang ka jelema nu kurang dek dipun tayangan teh kos kumaha ieu bae lah jelema anu konsisten dina syariat Islam cak itu bae geus anu istiqomah salatna istiqomah puasa Ramadan istiqomah zakat istiqomah haji istiqomah hate urang ge teu dibobodo ieu jeung teu bisa dibobodo lantaran hate urang ge boga irung roh urang teh boga ceuli
kajen teuing dibagus-bagus ge engke bakal katembong dasar bungkusan tai maka ambe bau bae kajen teuing dirapi-rapi kunyana dibubuy ambeuna beda bakal kanyahoan ku sasaha ge oh ieu mah pais dage nyaho irung urang ambe oh ieu mah tembang nyahoan oh ieu mah kitu pais dog nyahoan emang dog sok pais sok bae lanan ieu lah sok bae pais kaon bae kanyahoan ternyata anu bau-bau kanyahoan bae kanyahoan dibaguskeun tetap ujung-ujungna kanyahoan bae pakaian jubah pakaian udeng-udeng pakaian sorban lagi ngambai ke handap pohara jasa ngomong diatur sapoe dua poe seminggu 2 minggu urang can bisa ketebaknya apa lain ieu kiai nya apa lain kiai setahun ka 2 tahun oh ieu mah kuyai kanyahoan kuyai Gus Dur kadang-kadang teu make kopiah kadang-kadang make bajuna asal-asalan batik kadang-kadang salah imah kancing nage nyana mah nyana bae geus sabodo teuing tapi tetep bae kakiaianana teu luntur-luntur Gus Dur bae Kiai Gus Dur bae lumpang ka mana ge digoreng-goreng ku LSM masa kiai si gendut masa kiai si nggak pakai pici masa kiai ke liberalisasi dan lain sebagainya lain disungut lain di hati walaupun nyana mendengungkan demokrasi lantaran di jero hatena bentuk perjuangan aing lah model kos kieu di zaman aing kudu kieu Allah maha uninga dengan bahasa demokrasi tapi maka statement syariat ku kiai maka dege hujah-hujahna dalil-dalilna kok bahasa zahirna kieu kok perjalananna kieu oh berarti aya merubah saeutik sekaligus perang berarti Allah maha uninga teulas kakiaianan agimna nu di kiai-kiai henteu kuat aneh teu kudu aneh henteu kudu aneh lantaran eta tadi bubuyan mah kos kitu bae kaambeul bae dibagus-bagus dihebat-hebat urang embung bae datang kanyana hi urang ngalap barokah yuk kadi tuh kiai pinter jasa embung bae aya naon coba ieu kok dibere embung datang kanyana ngobrol teu betah ketika nyaritakeun agama batin urang asal lain pinter aya di nyana gagah aya di nyana hebat aya di nyana udang-udang aya di nyana sorban aya di nyana jubah aya di nyana oh orenganan disumbang ku bupati malah nyana marah proposalna can turun nu kadua dibere embung urang lain cek batin lain nu kos kitu nu nuduhkeun kana bener mah kaambeun kajian buku mah ge tetep bae kaambeun berarti nu konsisten magahan ngaji teh hayang loba nyana masal ngalaksanakeun parentah Allah bae salat gitu keneh puasa gitu keneh tilok loba omong dihina dicaci dimaki sabodohan bae engke aya suara goreng di masyarakat antepeun ngabales tilok naon tilok beuki bagus tah mah hanya cobaan-cobaan bae nah kabladina kaciri lain lantaran malaikat pidato di langit dititah ku Allah wahai para malaikat kaulah dititah ku Allah tuh dihandap teh aya kacinta Allah kulantaran manehna dicintai ku Allah bebeja ka kaulah titah urang ge cinta ka manehna breg malaikat mencintai moal katadahan lantaran angin malaikat geus aya di dunia hese jelema mah biasa bae kadang-kadang orang gadinya hes kadang-kadang orang gadinya ngobrol kadang-kadang gadinya dahar tas dahar deui kudu wae cari beuki dahar ki wali teh lain geus teh jaho wali teh nyawa kos kitu bae pokona mah tapi aya cinta nyaritakeun naon bae mengena urang nyaritakeun masalah kajawab nyaritakeun ieu kajawab bari lalagaan bae eta mah urusan rahasia hese nu kos kitu mah kos kitulah wali Allah lamun wali kajahoan ujianana moal bisa hehes acan ditarungguan jelema moal bisa hehes ujian ada dicariuman mun kajahoan wali mentak sabodohan we nya naon geus
geus embung kanyahoan malah mah geus embung. Urang ulah jauh-jauh ongkos Habib Lutfi Gus Dur di Tarungguan jelema di mana-mana. Macem-macem menunyakeun politik, nyakeun ekonomi, nyakeun budaya, aya nu hayang kapanggih bae, nu nyaritakeun agama. Aneh. Kuari ka Habib Lutfi kitu keneh. Jelema teh rindu bae ditareangan di Tarungguan ku jelema di mana-mana, aya nu geus saminggu teu kapanggih-panggih jeung Habib Lutfi teh. Jelema mah biasa bae kadang-kadang ka Jakarta, boro-boro make kopiah buk lagi di Bereuman. Habib Lutfi babuk da di Bereuman biasa bae kos artis bae cenah. Biasa make calana, zuan make juga kapung-kapung make jubah ge, tapi biasa bae teu laas. Iyalah wali Allah mah aras keur carita wali Allah. Urang keur carita contoh kos kararitu. Padahal wallahu alam wali lain. Ngan kos kitu betulan. Dan ukuran di wali-wali mah sorbana gede segala ge urang embung sasalaman ge kanyana. Siapa teu sasalaman lah? Eta kiai kajeun lah. Ye, siapa tuh kiai teh jauh nu teu sasalaman. Henteu lah moal. Ih, pan kudu sarua jeung kadal. Aing ka kadal ngarewas henteu ka kadal. Nyana aya sakitu, nyana eueuh sakitu. Paling guru bahasa dong sorang kadal sial. Nah eta ge kiai kadal kos kitu. Kiai nu mana eta aya bae pokona di dieu lah eta. Kiai kadal tak kos kitu tah. Hese. Nah, ieu keur carita nakirah maksudna sirrul wilayah. Nyana bisa jadi wali kumaha sih? Nyana muntayang ka Kangjeng Nabi, sebab Kangjeng Nabi teh Rasul Allah. Geus lamun teu muntayang ka Rasulna atuh moal bisa ka Allah. Muntayang nyana ka Kangjeng Rasul. Nyaritakeun muntayang ka Kangjeng Rasul berarti nyana make syariat Kangjeng Rasul bari teu eureun-eureun maca sholawat. Sesuai jeung perintah Kangjeng Rasul salatna di samping nu fardu nu sunahna. Terus bae la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Teureun-eureun hamba kaula terus-terusan dedeketan dumadeus ka kaula bin nawafil dengan sunnah-sunnah hingga kaula mencintainya. Wa idza qultu ahbabtu, di mana kula geus mencintainya atuh geus kuntu ainahu wa lisanahu wa basar dan lain sebagainya. Aing nu jadi matana ceulina, nu jadi leungeun dan lain waing diraksa kabeh lantaran nyana terus-terusan taqarrub ka aing. Geus lain make fardu deui make sunnah. Buah bacaanna teu eureun-eureun per detik per menit teh ka aing baca Gusti Allah. Muntayang nana ka Allah melalui lawang Kangjeng Rasul. Terus-terusan mencintai Kangjeng Rasul sesuai jeung aturanana in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintakeun heula-heula ka Kangjeng Rasul. Jelema nu langsung zikir-zikir bae hayang jadi wali tanpa melalui sholawat ka Kangjeng Rasul, batal kajeun hukumage. Sebab nu nyekelan lawangna ka Allah Kangjeng Rasul. Ketika urang geus sesuai jeung aturanana, menang ti guru nang ti guru nang ti Kangjeng Rasul bae ka ditu nama urang pas sesuai jeung aturanana. Eureun-eureun datang ka kata dina dipaksa awak kurang teh ibadah kabelah dia nama jadi adat kabelah dia ngeunah aya ngeunahin kok bisa ngeunahin gitu lantaran lepas tina goail gangguan-gangguanana lain masalah zikirna tapi hub-hubna nu ditinggalkeun hubud dunya hubul jahubur riasah yakni dunia makhluk nafsu jeung setan eueuh dina hatena hiji bae Allah muntayang kuari melalui Kangjeng Rasul maca sholawat eureun-eureun ndek zikir sholawat heula mantes zikir sholawat deui terus we moal aya bae hiji jelema deuk ka Allah teu maca sholawat moal aya sebab nu nyekelan lawangna ka Allah teh adalah Kangjeng Rasul. Ketika orang terus bae maca sholawat ditambahan ku zikir jeung sesuai jeung aturan-aturanana engke Kangjeng Rasul ngalayat ka urang melalui mimpilah melalui rarasaan lah saya bae Kangjeng Rasul teh kuari seakan-akan ngomong Kangjeng Rasul teh wahai pulan unggal poe maneh teh nyebut-nyebut ngaran kaula ngalaksanakeun aturan-aturan kaula teh anu aya di lawang Allah nitah ngenal-ngenalkeun ka Allah ketika geus kenal ka kaula maneh teh geus luar biasa beranjeun teuting maca sholawat zikir ngalaksanakeun syariat-syariat yap ka dieu ceuk Kangjeng Rasul
izin cekurang isayu ka dieu geus dibukakeun lawangna bencara lawang mah hayu dikamanakeun kangge ieu dikenalkeun ka Gusti Allah tah kuari mah tah ieu lawangna tah ieu Allah mun cara bahasa sompral mah ieu mah geulana tanya aduh nuhun atuh kangge abdi dikenalkeun suga ieu mah ayeuna mah geus kenal nyangakeun sadaya-dayanya tah Gusti Allah geus ayeuna mah geus kenal ku kaula dikenalkeun tah Allah kumaha ka Kangjeng Rasul Muhammad hamba anu tadi dibawa ka dieu teh kelantaran anjeun geus teu ngumalandang di alam dunya jadikeun khalifah jadikeun safir jadikeun duta jang berhubungan antara makhluk-makhluk jeung kaula keur aya anjeun mapan anjeun keur aya sahabat mapan para sahabat keur aya para tabiin musararuci mapan tabiin kuari mapan zamana geus zaman kiwari aya tah hamba anjeun hamba kaula anu ku anjeun dibawa ka dieu dikenalkeun nah jadikeunlah safiron jadikeunlah duta jang berhubungan masyarakat jeung kaula melalui nyana nah iyalah al-munada fil azman wal ma'arif as-syada'id wal maqasid khamsatun nomor kahiji Kangjeng Rasul geus teu aya kuari Kangjeng Rasul ngadamel khalifah ngadamel sapir yakni kedutaan yang masyarakat datang teu bisa langsung ke Allah langsung datang ke kedutaan bebejalah di kedutaan kedutaanna lu langsung ke Gusti Allah iyalah jelema wali nyarana mentak berahasia dirahasia gitu bae terus nu mentak paman joparo biasa jelema anu memperoleh karena kewilayahan karena baban min ababillah nyanalah jadi lawang tina pirang-pirang lawang Allah nyana kuari anu berhubungan jeung Allah makana yubza'u ilaihi bisyada'id ayughathu ditulungan melalui nyana dina berbagai kesulitan. Waalaikumsalam enaon anak kula yang jadi polisi pangdoakeun puh geus ka ditu jadi deuk teu sabodo asal puh beres Waalaikumsalam enaon nih dagang supaya maju gampang teh mah puh Waalaikumsalam kunaon ieu ieu neuk ngalahirkeun hese ai bebejana neuk ngalahirkeun kamari mah keur geungeun teu ulah kitu cok cenah aduh ieu ngalahirkeun beres geus Waalaikumsalam kunaon ieu muriang masih gampang kene muriang mah geus beres diheuhkan ge gini nang idit ka ditu geus pan cenah kiai ngaheuhkan gitu kos ngusir panyakitna geus beres tiga aja we kaget ku sabab kaget cager nya aing datang ka ditu kaget cager Waalaikumsalam naon ieu aduh cenah geus teu berat kunaon utang sabeuleut atuh ka aing utang mah urusan sia tak urutan gua lenta doa lah tetep baik duta nyana ngabejakeun ka Allah kok Allah make kos kitu sih kos kitulah sunatullah lantaran tiba heula aja Allah imkanan teu nurunkeun rasul ge tetapi kapanjang nyebarkeun syariat teh teu bisa langsung lain teu bisa sunatullah kudu make rasul sanggeus ta Kangjeng Rasul teu ayakan litip ka para sahabat sanggeus ta para sahabat teu ayapan titip ka para tabiin terus bae datang ka kiwari lain teu mampuhun Allah tapi sunatullah seperti kos itulah teu bisa orang berhubungan langsung jeung Allah cak sompralna melalui kedutaan lah nu tadina aya kesulitan ku sorangan teu bisa tertanggulangi bebejalah kanyana sebab nyanalah baban min abwabillah yubza'u ilaihi bisyada'id wa tuqda bi syafa'atil hawaid maka dicumponanlah dengan pertolongan manehanana al-hawaid berbagai kabutuh sahalayak rame ti mimiti kelas elit datang ke kelas caca urang lamun nyaritakeun Gus Dur berbagai kalangan datang kuari ka Habib Lutfi calon presiden ngantai ka Habib Lutfi nu deuk jadi gubernur ngantai calon bupati kitu kene komo nu deuk kawin mambualayah jasa buara datang dari hayang hasil maksud datang aja tidak didoakeun udah beres atuh ai lupa jasa pat nukuade tapi beda wae karasana sebab lawan nyana ngadoana wali lain jang sorangan mamun muriang tilok ngadoa Gusti pangjageurkeun geuring ditara wali lain wali atuh nu kos kitu
abdi mah nemah bae Gusti kamari dibere sehat abdi kuari dibere muriang nyangakeun sadaya-daya sehat nu Gusti muriang nu Gusti mah anggawe ngan meureun keur sehat abdi bisana sakitu ibadah teh keur gering mah bisana sakieu tah manyangakeun sadaya-daya ka Gusti henteu menta cager nya nama tapi ka batur mah ngadoakeun supaya cager ka batur mah supaya cager mudah-mudahan hayu terus bae bahkan ngotot ka Allah bisa ngotot ka Allah ya Allah ya Rabbi pancagerkeun penyakit si anu karunya jasa lantaran lamun terus-terusan dibere muriang pokona teu kuateun pugunya na ge keur gering walina keur gering tapi ka batur mah ngadoakeun bae kos kitu terus bae ngeunaheun bae batur mata didoakeun karasa yang diri naon teh ketika batur kesulitan perekonomian didoakeun dia tugasna ge emang ngadoakeun deuk kumaha deuk kumaha ngadoakeun bae wali mah emang nyana mah baban min abwabillah sebagai khalifah sebagai itu sapir yana duta emang ku Allah geus dijadikeun mantap aya we pertanyaan eta si wali karasa henteu nyana jadi wali karasa henteu atuh karasa jadi wali kok bisa karasa si jadi wali da lantaran ngageser perasaan nu itu leungit kok aya perasaan nu ieu mun babacaan ngeunaheun mun ngadengekeun batur maca ngeunah lain min jihatil makhraj lain min jihatil suara tapi ngeunah sabulu-bulu nu ngadengekeun teh lain ceuli tapi ngadengekeun perasaan ku perasaan bulu-bulu kajahoan jelema ikhlas jeung teu ikhlasna mun babacaan kajahoan ngan teu meunang nyaritakeun doang ngageser sebab manehanana ninggalkeun kitu adat disebut kharikun lil adat nu tatadina peutingnya na sare bae ku hari mah henteu nu tatadina tilog zikir bae ku hari zikir anu tatadina eta karana kharikun adat garana geus dirobah adat asuplah ka alam nu eta ketika Allah mere mukakeun hijab karasa sebab naon sebab babaturanana ge jeung bangsa nu kararitu deui lamun nya nazarah bae ka kuburan ngaju bae aya nu ngareos ngade ieu momonon aya keur ngareos aya lah bisa ngobrol aja jeung ahli kubur bisa ngobrol biasa bae gitu oh hayang kopi yang jadi bahageun waduh banyak sohibul makmur hayang kopi kumaha sih tah geus lain deui geus eta ngobrol lagi geus lain cara ngobrol urang kieu langsung lain tibatin ke batin geus berbagai urusan hese nyaritakeun karasa ieu keur cerita karasa geus moal katahan ku jelema kajen ku kumaha ge menta perlindungan nu doa datang ka pamalingan menta doana ka nyana Waalaikumsalam kula neuk mawa ieu cenah naon neuk bawa motor sakontainer ka Jawa Tengah mudah-mudahan disalabetkeun bae oh mudah-mudahan dibere cai soreng maling sial nyawa diberita bae bahwa kehilangan satu kontainer motor jahit temen minta cai ke aing teh salamet kalau bahasa anu penting salamet urusan dosa urusan nyana bae itu ceki kabagian wangke bae teh geus pokona pas karari itu di atuh deuk waalaikumsalam jadi tanya canon geus cerik bae wah enaon dia enaon nih cerik ada apa mbak aduh ini saya hamil atau hamil sih nangis kenapa nggak ada yang tanggung jawab ceknya kalau kiai mau tanggung jawab sial ceknya saya ya baik je macam-macam ambalaya jelema teh izin-izin ku hari mama beteng gak usah lakian ini kenapa kok awalnya ke ini sama siapa mbak tadi aja saya suka sama suka sekarang udah besar begini dia aja nggak pernah datang lagi terus gimana ya saya minta perlindungan sama Pak Kiai maksud perlindungan gimana ya kalau Kiai mau ngawin saya tolol aduh lamun datang ke Haji Pudol ya tuh siapa aja namanya udah siap ditampung aja dah ada berapa mbak semuanya atau teman-teman mbak udah saya tampung dah sini aduh ambalaya nukos kari itu geus izin-izin nu ditinggalkeun ka Bogona nu dibawa anakna bae aya kumaha coba macem-macem tetep bae wayah didoakeun mah didoakeun kafir dararatan kafir nu ieu lah nu itulah nu ieu lah nu itulah macem-macem asal urang sing hade ngadoakeunana bae urang kudunya lamun ka kafir ingat Kangjeng Nabi Allahumma hdi fa innahu la ta'lam Gusti pangnuduhkeun sebab nyana teu nyahoeun jalan bener cukup
orang minta hidayah ke Gusti Allah ulah macam-macam sama rahasia orang tuh ngadoakeun geus kitu ieu aya we nu geulis atuh rahasia sing daekeun ka abdi Gusti itu mah aduh ya wali kos ya apa sih ini bisa dicopot kawalianana itu mentek kita wali mah tirok ngadoa jang sorangan geus teu dipaelu mentek sorangan mah teu diurusan naon bae teu ngurusan teu boga rarasaan asa eueuh we sorangan teh nu diurusan batur-batur nah ialah faban zafaro biha kana baban min abwabillah yubzau ilaihi bisyada'id wa tuqba bi syafaatihi al-hawaid li'annahu naibun anir rasul lantaran manehanana adalah pengganti dari Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi huwal hijabul azam anu rasul teh sebagai hijab anu gede mantap kurang teh kudu melalui Kangjeng Rasul teh bisa tanpa Kangjeng Rasul ndeka Allah aya hijab Kangjeng Rasul urang lamun teu melalui Kangjeng Rasul moal bisa zikir awalan ku sholawat minimal 3 lobana mah teu paar mantap ndek asup thariqah tetep kudu loba sholawat teu bisa teu maca sholawat seminggu 4.444 geder deui 4.000 geder deui ayo bae sholawat bae heulana ieu teh dikenalkeun ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi ieu sebagai hijab mun urang deuk ka Allah ka hijab lah ku Kangjeng Nabi urang melalui Kangjeng Nabi heula Kangjeng Rasul heula engke ulah langsung ka Allah ku Kangjeng Rasul seakan-akan urang teh dicekel leungeun urang dibawa ka lawang diangsongkeun ka Allah iya tuh kan mantep kuari asup thariqah tanpa mengenalkan ka Kangjeng Rasul bloon ajen ku kumaha bal beres ieu lah tata cara nu mentak adab diheulakeun seakan-akan Kangjeng Rasul aya di hareup seakan-akan Kangjeng Rasul milu seakan-akan Kangjeng Rasul ngainstruksikeun seakan-akan ieu teh Kangjeng Rasul mentak kabayang-bayang Kangjeng Rasul teh kaimpi-impi impilah kapanggih jeung Kangjeng Rasul nah ieulah keur carita baban min abwabillah ngaranna nakira maksudna nah nu mantak wari wali sirul wilayah gitu kene puasa gitu kene tilok loba omong dihina dicaci dimaki sabodohan bae engke aya suara goreng di masyarakat kantepeun ngabales tilok naon tilok beuki bagus tah mah hanya cobaan-cobaan bae nah kabladina kaciri lain lantaran malaikat pidato di langit dititah ku Allah wahai para malaikat kaulah dititah ku Allah tuh dihandap teh aya kacinta Allah kulantaran manehna dicintai ku Allah Allah bebeja ka kaulah titah urang ge cinta ka manehna breg malaikat mencintai moal katadahan lantaran angin malaikat geus aya di dunia hese jelema mah biasa bae kadang-kadang orang gadinya hes kadang-kadang orang gadinya ngobrol kadang-kadang gadinya dahar tas dahar deui ukur wasi cari beuki dahar ki wali teh lain geus teh jaho wali teh jaho kos kitu bae pokona mah tapi aya cinta nyaritakeun naon bae mengena urang nyaritakeun masalah kajawab nyaritakeun ieu kajawab bari lalagaan bae eta mah urusan rahasia hese nu kos kitu mah kos kitulah wali Allah lamun wali kajahoan ujianana moal bisa hehes acan ditarungguan jelema moal bisa ujian dan dicariuman mun kajahoan wali mentak sabodohan we nya naon geus embung kajahoan malah mah geus embung urang ulah jauh-jauh ongkos Habib Lutfi Gus Dur ditarungguan jelema di mana-mana macem-macem menunyakeun politik nyakeun ekonomi nyakeun budaya aya nu hayang kapanggih bae nu nyaritakeun agama aneh kuari ka Habib Lutfi kitu keneh jelema teh rindu bae ditareangan ditarungguan ku jelema di mana-mana aya nu geus saminggu teu kapanggih-panggih jeung Habib Lutfi teh jelema mah biasa bae kadang-kadang ka Jakarta boro-boro make kopiah buk make di beureuman Habib Lutfi babuk da di beureuman biasa bae kos artis bae nya biasa make calana sugan make juga kapeng-kapeng make jubah ge tapi biasa bae teu laas iyalah wali Allah mah areskeun carita wali Allah kurang cerita contoh kos karar itu padahal wallahu alam wali lain ngan kos kitu betulan dan kurang di wali-wali mah sorbana gede segala ge urang embung sasalaman ge kanyana siapa teu sasalaman lah eta kiai kajeun lah ye siapa tuh kiai teh jauh teu sasalaman henteu lah moal pan kuranna sarua jeung kadal
aing ka kadal ngarewas henteu ka kadal nyana aya sakitu nyana sakitu paling guru bahasa dong sorang kadal sial nah eta ge kiai kadal kos kitu kiai nu mana eta aya bae pokona di dieu lah eta kiai kadal tak kos kitu tah hese dah ieu keur carita nakirah maksudna sirrul wilayah ke nyana bisa jadi wali kumaha sih nyana mun tayang ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh Rasul Allah geus lamun teu mun tayang ka Rasulna atuh moal bisa ka Allah mun tayang nyana ka Kangjeng Rasul nyaritakeun mun tayang ka Kangjeng Rasul berarti nyana make syariat Kangjeng Rasul bari teu eureun-eureun maca sholawat sesuai jeung perintah Kangjeng Rasul salatna di samping nu fardu nu sunahna terus bae la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah eureun-eureun hamba kaula terus-terusan dedeketan dumadeus ka kaula bin nawafil dengan sunnah-sunnah hingga kaula mencintainya wa idza qultu ahbabtu di mana kula geus mencintainya atuh geus kuntu ainahu wa lisanahu wa basar dan lain sebagainya aing nu jadi matana ceulina nu jadi leungeun dan lain aing diraksa kabeh lantaran nyana terus-terusan taqarrub ka aing geus lain make fardu deui make sunnah buah bacaanna teu eureun-eureun per detik per menit teh ka aing baca Gusti Allah mun tayang nana ka Allah melalui lawang Kangjeng Rasul terus-terusan mencintai Kangjeng Rasul sesuai jeung aturanana ingkul ingkuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah cintakeun heula-heula ka Kangjeng Rasul jelema nu langsung zikir-zikir bae hayang jadi wali tanpa melalui sholawat ka Kangjeng Rasul batal kajen hukumage sebab nu nyekelan lawangna ka Allah Kangjeng Rasul ketika urang sesuai jeung aturanana menang ti guru nang ti guru nang ti Kangjeng Rasul bae ka ditu nama urang pas sesuai jeung aturanana eureun-eureun datang ka kata dina dipaksa awak kurang teh ibadah kabelah dia nama jadi adat kabelah dia ngeunah aya ngeunahin kok bisa ngeunahin gitu lantaran leupas tina goail gangguan-gangguanana lain masalah zikirna tapi hub-hubna nu ditinggalkeun hubud dunya hubul jahubur riasah yakni dunia makhluk nafsu jeung setan eueuh dina hatena hiji bae Allah muntayang kuari melalui Kangjeng Rasul maca sholawat eureun-eureun ndek zikir sholawat heula mantes zikir sholawat deui terus we moal aya bae hiji jelema deuk ka Allah teu maca sholawat moal aya sebab nu nyekelan lawangna ka Allah teh adalah Kangjeng Rasul ketika orang terus bae maca sholawat ditambahan ku zikir jeung sesuai jeung aturan-aturanana engke Kangjeng Rasul ngalayat ka urang melalui mimpilah melalui rarasaan lah saya bae Kangjeng Rasul teh kuari seakan-akan ngomong Kangjeng Rasul teh wahai pulan unggal poe maneh teh nyebut-nyebut ngaran kaula ngalaksanakeun aturan-aturan kaula teh anu aya di lawang Allah nitah ngenal-ngenalkeun ka Allah ketika geus kenal ka kaula maneh teh geus luar biasa barang jeung penting maca sholawat zikir ngalaksanakeun syariat-syariat yap ka dieu ceuk Kangjeng Rasul isin ceuk urang isa hayu ka dieu geus dibukakeun lawangna gencara lawang mah hayu dikamanakeun Kangjeng ieu dikenalkeun ka Gusti Allah tah kuari mah tah ieu lawangna tah ieu Allah mun cara bahasa sompral mah ieu mah geulana tanya aduh nuhun atuh Kangjeng abdi dikenalkeun suga ieu mah ayeuna mah geus kenal nyangakeun sadaya-dayanya tah Gusti Allah geus ayeuna mah geus kenal ku kaula dikenalkeun tah Allah kumaha ka Kangjeng Rasul Muhammad hamba anu tadi dibawa ka dieu teh lantaran anjeun geus teu ngumalandang di alam dunya jadikeun khalifah jadikeun safir jadikeun duta jang berhubungan antara makhluk-makhluk jeung kaula keur aya anjeun mapan anjeun keur aya sahabat mapan para sahabat keur aya para tabiin nu sararuci mapan tabiin
kuari mapan zamana geus zaman kiwari aya tah hamba anjeun hamba kaula anu ku anjeun dibawa ka dieu dikenalkeun. Nah jadikeunlah safiron, jadikeunlah duta jang berhubungan masyarakat jeung kaula melalui nyana. Nah iyalah al-munada fil azman wal ma'arif as-syada'id wal maqasid khamsatun. Nomor kahiji Kangjeng Rasul geus teu aya kuari Kangjeng Rasul ngadamel khalifah, ngadamel sapir, yakni kedutaan yang masyarakat datang teu bisa langsung ke Allah, langsung datang ke kedutaan. Bebejalah di kedutaan, engke dutana lu langsung ke Gusti Allah. Iyalah jelema wali ngaranna. Mantak rahasia rahasia gitu bae terus. Mantak paman jafaro biasa jelema anu memperoleh karena kewilayahan karena baban min ababillah nyanalah jadi lawang tidak pirang-pirang lawang Allah, nyana kuari anu berhubungan jeung Allah, makana yubza'u ilaihi bisyada'id ayughathu ditulungan melalui nyana dina berbagai kesulitan. Waalaikumsalam. Naon anak kula yang jadi polisi pangdoakeun puh geus ka ditu dek jadi dek teu sabodo asal puh beres. Waalaikumsalam. Naon ieu dagang supaya maju gampang teh mah puh. Waalaikumsalam. Kunaon ieu ieu neuk ngalahirkeun hese ai bebejana neuk ngalahirkeun kamari mah keur ngeuneuhan teu ulah kitu cok cenah. Aduh ieu kalahir beres geus. Waalaikumsalam. Kunanya muriang masih gampang kene muriang mah. Geus beres. Diheuhkan ke gini nang idit ka ditumis. Pan cenah kiai ngaheuhkan gitu kos ngusir penyakitna. Geus beres. Tiga aja we kaget. Ku sabab kaget cager nya. Aing datang ka ditu kaget cager. Waalaikumsalam. Aya naon ieu? Aduh cenah geus teu berat. Kunaon? Utang sabeuleut atuh lah kaing utang mah. Urusan sia tapi urusan gua minta doa lah tetep baik duta nyana ngabejakeun ka Allah. Kok Allah make kos kitu sih? Kos kitulah sunatullah lantaran tiba heulana aja Allah imkanan teu nurunkeun rasul ge, tetapi kapanjang nyebarkeun syariat teh teu bisa langsung lain teu bisa sunatullah kudu make rasul. Sanggeus ta Kangjeng Rasul teu ayakan litip ka para sahabat, sanggeus ta para sahabat teu ayapan litip ka para tabiin. Terus bae datang ka kiwari lain teu mampuhun Allah tapi sunatullah seperti kos gitulah teu bisa orang berhubungan langsung jeung Allah cak sompralna melalui kedutaan lah nu tadina aya kesulitan ku sorangan teu bisa tertanggulangi bebejalah kanyana sebab nyanalah baban min abwabillah yubzau ilaihi bisyada'id wa tuqda bi syafa'atil hawaid, maka dicumponanlah dengan pertolongan manehanana al hawaid berbagai kabutuh sahalayak rame ti mimiti kelas elit datang ke kelas caca urang lamun nyaritakeun Gus Dur berbagai kalangan datang kuari ka Habib Lutfi calon presiden ngantai ka Habib Lutfi nu deuk jadi gubernur ngantai calon bupati gitu kene komo nu deuk kawin mam bualayah jasa buara datang dari hayang hasil maksud yang datang tadi tidak didoakeun beres atuh ai lupa jasa pan nu kumaha tapi beda wae karasana sebab laon nyana ngadoana wali mah lain jang sorangan mamun muriang tilok ngadoa Gusti pangjageurkeun geuring ditara wali mah lain wali atuh nu kos kitu. Abdi mah nemah bae Gusti kamari dibere sehat abdi kuari dibere muriang nyangakeun sadaya-daya sehat nu Gusti muriang nu Gusti mah anggawe ngan beureun keur sehat abdi bisa na sakitu ibadah teh keur geuring mah bisa na sakieu tah manyangakeun we sadaya-daya ka Gusti henteu minta cager nya nama tapi ka batur mah ngadoakeun supaya cager ka batur supaya cager mudah-mudahan hayu terus bae bahkan ngotot ka Allah bisa ngotot ka Allah ya Allah ya Rabbi pancageurkeun penyakit si anu karunya jasa lantaran lamun terus-terusan dibere muriang bagoda teu kuateun puguhnya na ge keur geuring walina keur geuring tapi ka batur mah ngadoakeun bae kos kitu terus bae nginaheun bae batur mata didoakeun karasa yang diri nawan teh ketika batur kesulitan perekonomian didoakeun ya tugas lagi emang ngadoakeun deuk kumaha deuk kumaha ngadoakeun bae wali mah emangnya nama baban min abwabillah sebagai khalifah sebagai itu sapir yana duta emang ku Allah geus dijadikeun mantak aya we pertanyaan eta si wali karasa henteu nyana jadi wali
karasa henteu atuh karasa jadi wali. Kok bisa karasa sih jadi wali dah? Lantaran ngageser perasaan nu itu leugit kok aya perasaan nu ieu. Mun babacaan ngeunaheun, mun ngadengekeun batur maca ngeunaheun. Ngeunah lain min jihatil makhraj, lain min jihatil suara, tapi ngeunah sabulu-bulu. Nu ngadengekeun teh lain ceuli, tapi ngadengekeun perasaan ku perasaan bulu-bulu kajahoan. Jelema ikhlas jeung teu ikhlasna. Mun babacaan kajahoan ngan teu meunang nyaritakeun doang. Kageser ngageser sebab manehanana ninggalkeun kitu adat. Disebut kharikun lil adat. Nu tadina peutingnya na sare bae ku hari mah henteu, nu tadina tilog zikir bae ku hari zikir, anu tadina eta karana kharikul adat garana geus dirobah adat, asuplah ka alam nu eta. Ketika Allah mere mukakeun hijab karasa sebab naon? Sebab babaturanana ge jeung bangsa nu kararitu deui. Lamun nya nazarah bae ka kuburan haju bae aya nu ngareos ngade ieu momonon aya keur ngareos aya lah bisa ngobrol aja jeung ahli kubur, bisa ngobrol biasa bae gitu. Hayang kopi yang jadi bayakeun waduh banyak sohibul makmur hayang kopi kumaha sih tah geus lain deui geus teu ngobrol lagi geus lain cara ngobrol urang kieu langsung lain ti batin ke batin. Geus berbagai urusan hese nyaritakeun karasa ieu keur cerita karasa geus moal katahan ku jelema kajen ku kumaha ge minta perlindungan nu doa datang ka maling pamalingan minta doana ka nyana. Waalaikumsalam ulah nuk mawa ieu cenah naon nuk bawa motor sakontainer ka Jawa Tengah mudah-mudahan disalabetkeun bae. Oh mudah-mudahan dibere cai soreng maling sial nyawa diberita bae bahwa kehilangan satu kontainer motor jahit temen minta cai ka aing teh